alladzi adhara samsal wujud alamatal rahmatihi lil alamin wal jud sayyidina Muhammadan khairul walidin wa khairul mawlud min khairil walid wa khairil mawlud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul wadud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza taqul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhi li aruda salamahu. Wa qala man abdama fi maulidi kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah. Wa qala man ahabbani kana mali fil jannah. Amma ba'du. Mudah-mudahan sadayana raudhieu wabil Allah al-mukarram al-mukarram sareng al-mukarram sadayana sing barokah yuswana, barokah rezekina, barokah sehatna, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi sadayana, kalayan barokah keluarga sadayana, sakinah mawaddah warahmah, tetap mutaba'ah ka Rasulullah sehingga kepenak bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di mana wae, tapi kadang-kadang maklum di dunia rapi rupi-rupi. Buku bapak mah ibu mah cinta ka anjeun, sholawat teras bertubi-tubi anu nyerep karena jiwa bapak ibu-ibu sadayana didasarkeun rasa cinta kumerem ka manten syariatna, hakikatna nyaeta mayunkeun salat ka Allah. Dina waktu sebentar, tapi lamun ningali YouTube, ningali berbagai medsos, berbagai media, kadang-kadang teu eun jeung teu asa-asa maranehanana wani nyebatkeun bid'ah sayyi'ah. Sur bapak mah ibu bid'ah hasanah, sur tersep mah bid'ah sayyi'ah. Ta eta ulah kairi kucing ka bawa ku sakaba-kaba teras we ibu mah pecinta Rasul Allah na amin, pecinta pengagum Rasul Allah. Bahkan lamun rek tomol bahasa kuat urang bade dedeger mah sur pribados we pribados ieu mah sanes berdasarkan semata-mata syariat. Wajib keur ibu bapak urang sadayana wajib naon ta'alluq kana kewajiban ka ditu. Lamun teu muludan di pamijahan setahun biasa saja. Kumaha lamun wanita muludan selamat 10 tahun ka ditu. Reka manakeun generasi penerus urang sadayana. Cintana idolana reka saha. Teras diguyur ku berbagai medsos anu teu asa-asa. Anu baheula mah lamun aya dina dadaran anu sifatna meleset tina agama Allah
meleset tina akidah sunnah wal jamaah teu wantu. Maka sepuh-sepuh urang sok ngawasiatan ka urang, tong dibaca eta hati-hati aliran anu, hati-hati anu ayeuna mah tos gabendung naon bae teras aya dina titingalian anu ku bapak ibu teu sesah milarina aya dina medsosna. Reka mana idolana anak-anak urang, reka mana tujuanana anak-anak urang, tapi ngalangkungan teras drastis terus berkompetisi bahwa bapak ibu ngalangkungan me kori urang sadayana sebagai penerus di ieu bangsa di negara. Maka insya Allah eta asar barokahna akan teras menjalar ka putra putri cucu cicit urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah ditetapkan, amin. Unsur barokah sareng syafaatna cinta kama Muhammad Rasulullah utusan Allah anu surna akidah sunnah wal jamaah nu teu kinten agungna. Dijikakeun dina kitab Husnul Hamidiyah, dina kitab Tuhfatul Murid, bari ditu kitab palih dieuna naon Kifayatul Awam, dina kitab panghanapna nyaeta Tijan Darori, tapi sebenarnya mah ulun hanap umur sadayana ge mesti kewajiban urang sadayana. Wa hussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisatahu fasaruhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Tos ditangtoskeun nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangsae-saena makhluk, pangsae-saena makhluk bari syariatna kasadayana. Urang Amerika mangga teh teuing, Rusia mangga teh teuing, Saudi Arabia, Indonesia mangga kantun neraskeunana tos napak di para perintis negeri tercinta. Teras tos dugi ka urang sadayana ngajalar tingkal ngaistiqomahkeunana. Sareng syariatna walaupun zaman saling berganti moal digantos-gantos syariatna tetap syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta hiji cepengeun luar biasa. Nu kaduana ningalian berbagai ayat dina Al-Qur'an pamiku urang ditingali. Mangga Bapak bade ngalangkungan heula dijadikeun wasitoh sebagai hamba Allah termulia, bade deheus ka Allah ngalangkungan bade tolabur ridho, bade tolabur rahmah, bade tolabur maghfirah. Mangga sebat heula junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sakumaha pidau mantena wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nyaeta teu diutus hiji utusan Allah angin supados ditaati diikuti karena izin Allah. Sadayana izin Gusti Allah. Janten lamun izin Allah Bapak nyuhunkeun ka mantena itu kategorinya majazi. Jadi hakikat nama Allah nu kagungan. Pamisur al-mukarram waktos dicitapen hakikatna syafaat teh milik Allah. Syafaatul Maula dicatat pribados dicatat ka mana-mana. Mudah-mudahan jadi tembus tegider tetap katauhidan nama nyantel kadat anu maha gaduh pitulung anu maha gaduh pengaturan, tapi syariat nama mah bahkan bade teras syariatna ka para wali-wali Allah, para ulama ubillah, ulama ilmi anu kalersan anu riungan ieu sadayana. Insya Allah sadayana mudah-mudahan duriah sebagai karuhun urang sadayana saha Hadratus Syekh Haji Abdul Muhyi Saparwadi Pamijahan tos anu insya Allah mantena oge musalsal dugi ka Rasulullah. Sanes berarti ikut campur memperebutkan antara nasab ibadah sekalian supados urang aya girro rasa keberpihakan dina hate ku rasa cinta ka anjeunna hakikatna cinta ka Rasulullah nyambung sadayana. Mangga ada pribados ge hoyong sasarengan ngalangkungan Maulidur Rasul sada teuing lamun teu diteraskeun ieu maulid rek kumaha budak urang sadayana, tapi ngalangkungan gegap gembita sadayana di tempatan mulia ieu raos reueus sareng bangga sabab
sadayana menuju ke anjeunna. Jeung peryogi ku anjeunna sanes dunia wungkul parat dugi ka yaumul jazaa dina dintenan hari pembalasan tatkala urang disuhunkeun pertanggalan waler di hadapan Allah. Rek nganalkeun ku urang tanaga urang wungkul, rek nganalkeun kasolehan urang, rek nganalkeun kamaripatan urang, rek nganalkeun kamusahadahan urang, ala rada milai teu aya analkeun. Tapi ngalangkungan ngalewati anjeunana insyaallah da pidawuh Allah oge widi Allah widi nyanggakeun urang kamantena ngalangkungan dumeheus zaman mantena dongkap zaman mantena jumeneng di alam pawayangan ieu nya dongkap ka anjeun. Tatkala urang ayeuna tos dikantunkeun 1400 tahun lebih nya ngalangkungan ngajurung ruh urang ku rasa cinta ka anjeunna, ngajurung ruh urang ku rasa kumereb ka anjeun. Insyaallah nyaeta hadir ngalangkungan ruhani. Aya kitu tiasa. Kapan Islam? Islam itu agama yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Lamun tertutup oleh ruang ataupun waktu asatan kahartikeun. Sabab dat anu maha kagungan pemilik dunia pemilik akhirat. Maka dengan sholawat Bapa didasari dengan karena cinta ka Rasulna, insyaallah pada saat itu pun juga sampailah pada Rasulullah. Sakumaha pidawuh mantena dina salah sayeuh hadisna, ma min abdin yusallim alayya illa radallahu alayya ruhi. Henteu aya hiji hamba anu sholawat ka kaula angin Allah Subhanahu wa taala nguihkeun deui ruh kaula kana jasad kaula sehingga tersambung. Maka maksana naon? Li arida salama kangge ngawaler salam sholawat Bapa. Insyaallah irara-irara anu kempel di dieu sadayana tos kateplak dina raraina mahabbahna cintana mantena ka umatna, manfaat di dunia manfaat di akhirat insyaallah. Bakal janten keabadian dina ridho mantena, keabadian dina rahmat mantena, keabadian dina ampunan mantena. Kan eta bakal urang jang ka ditu teh ngagan-ngandalkeun naon. Iwal tatkala kita menyandar kepada Allah dan Rasulnya, itulah bekal yang abadi. Ayat ti Allah nah, Allah mihaturkeun dina salah sawius ayatna nyaeta walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka lamun teh mah aranjeun migawe aniaya kana dirina niscaya ja'uka tuluy anjeun datang ka saha ka didinya Muhammad sallallahu alaihi astaghfirullah bari nu dongkap ka Rasulullah teh hakikatna mah nyuhunkeun ampunan ka Allah. Astaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Teras Rasul oge nyuhunkeun ampunan kangge bapak ibu, kangge jalmi nu deuheus ka Rasul Allah. Jadi pemilik manfaat madorot mah tetap Allah. Ngan urang melaksanakan perintah Allah. Jadi hakikatna ibadah mangge sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Da sabab ada perintah Allah. Tos kitu wastaghfaru lahumur rasul. Bari Rasul oge nyuhunkeun ampunan kangge marantena di dinya mah zaman para sahabat nu dongkapna tapi da hukumna ras berlaku ila yaumil kiamah. Wastaghfaru lahumur rasul. Sareng Rasul ge mangunutkeun ampunan kangge bapak-bapak, ibu-ibu nu aya di saparwa di ieu. Amin. Kumaha jaminanana? Jaminanana lawajadullaha tawwabar rahim. Jaminan Allah. Maka jaminan di Allah lamna linna nafi lain la nahi tapi itu tidak seakan-akan muatkan ngokohkeun jaminan di Allah lawajadullaha tawwabar rahim. Insyaallah eta nu dianti-anti ku urang nu diangkeun sareng berlakuna syafaat naon nya berlakuna syafaat nya eta kangge jalmi nu boga dosa tapi iman anu bersih teh aya dosa mah kan teu disyafaatan eta salam
itulah kepentingan. Yang kedua kerjal iman usulna eta hamba sampai ke Allah melalui channel frekuensi Rasulullah. Maka dina ruh bapa sok sarengkeun tong kapameng urang tos cali resepkeun cintakeun dina hate bapa yen ieu alhamdulillah hakikat nama Allah ngaruniakeun kana lisan ibu kana lisan bapa dina danget anu ayeuna ieu ngalangkungan diinisiator ku Al Mukarramah alhamdulillah sehingga lisan-lisan ibu diberi izin oleh Allah untuk mengagungkan Allah hakikatna syariatnya mutaba'ah kana pidawuh Allah sehingga cinta ka Rasulullah ieu teh pangkarunia anu tak terhingga anu dihaturkeun ka sadayana. Mangga urang sholawat deui we da ayeuna mah keur momen-momen ngagungkeun Rasulullah. Mangga sallu alan nabi sallallahu wasallama alan nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Mangga sareng deui sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Hartosan mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayungan Gusti Allah sing janten Syekh Sultan Aulia. Mugi Kangjeng Syekh Abdul Qadir kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah si janten usul sadaya. Kangjeng Syekh Abdul Muhyi karuhun urang mugi Kangjeng Syekh Abdul Muhyi kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah si janten usul sadaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ieu kagungan runayan terah Bapak yang buka khairul hol punten sanes tapahud tapi urang ngabuskeun rasa syukur ka Allah parantos lulus dina nakobah Irakna tos lulus dina nakobah Irak nakobah Yordan nakobah Mesir. Alhamdulillah salah sawias duriyah Syekh Raden Pakuai Mulyakin sebagai eyangna Syekh Haji Abdul Muhyi parantos lulus tes DNA secara tesna urang mah kap ngiring bingah we mudah-mudahan diangken dunya akhirat diangken kumanten insyaallah. Al arwahu mujannadatu dina anggitan dina minah husaniyah ruh-ruh itu akan dihimpun pamata arafa iktalafa sahawae saling mengenal dalam artian ruhaniyah mana sehingga frekuensi mantenanana diikuti ku ibu bapak sadayana anjeunna sebagai waliun min auliyaillah anu tersambung lugi ka Rasulullah insyaallah iktalafa akan bersama bakal sasarengan di dunia sasarengan di akhirat sasarengan. Wa matanakaro sahawae saling menghujat saling mengingkari maka ikhtalafa tidak akan bersama paingan pidawuh Kangjeng Rasulullah yuhsarul mar'u ma'amman ahabba buat dikumpulkeun jalmi teh nu miliaran ke di hamparan mahsyar dina poe kanalangsaan dina poe rampang reumpung dina poe mencekam yauma yafirul mar'u tatkala poe eta lain poe senang-senang tapi poean anu emak jeung bapak
incu jeung aki mung papenah sabab sok sieun silih temleuhkeun sok sieun silih jongkokkeun. Nah ari bapak-bapak ibu-ibu ahli pangaosan anu telas mudawamah cinta ka Rasul Allah tos senang-senang dina poe anu teu aya wates wangna. Biasa sabaraha ribu tahun, biasa sabaraha ratus tahun, bari poe eta poe 1 hari di akhirat berbanding dengan 1000 hari di dunia. Ari bapak ibu jadi kunang dina poe kana langsa anu eta arah-arah apa? Barokah cinta kapilihan Allah, cinta ka Rasul Allah. Da Allah nyalira nu nyontoanan, Allah nyalira nu miwarang bapak ibu. Maka insya Allah bapak dongkap di bumi kadieu dibesarangan kurasa hidmah, kurasa mahabbah, kurasa cinta anu salaresna ka anjeunna insya Allah teras bapak ibu sehingga bersama anjeunna sakumaha pidawa anjeunna man ahabbani kana ma'il jannah. Ini dina dintenan anu dilanggengkeun ku Allah ciptaanana, surgana dilanggengkeun, narakana dilanggengkeun. Dina poe penentuan 2 pilihan, nah laknat nah rahmat. Nah nu katurkeun ka ibu da geus aya ciri di dunyana cinta ka anjeunna moal dimomorekeun ku anjeunna bareng insyaallah di yaumal jazana di surga Allah disarengkeun husnudon billah. Tapi husnudonna dina makom yakinkeun ku urang, yakinkeun sehingga sing dugi kana rasa anu salaras-larasna cinta ka anjeunna insyaallah. Para inisiator, para donatur anu aya di nararaga ieu insyaallah itu adalah mutlak sertifikat Allah dihaturkeun ka hambana. Amin. Anu dihaturkeun ieu adalah kamuliaan luar biasa anu teu aya papadana. Naon sabab da urang teh kan moal megar laras Bu, moal megar, moal kekal, moal abadi. Sehebat apapun kekayaan urang, sehebat apapun jabatan urang, sehebat apapun kekuatan dan kepopuleran urang, tetep hiji mangsa nu tos ditangtoskeun ku Allah moal bisa bertahan sehebat apapun kekuatan. Geuning ti kamari urang tos ningali dalil anu nyata sabariji tatangga urang nu tos mayunan urang, sabariji keluarga urang nu tos mayunan urang teu aya nu tiasa bertahan tos waktosna mah atos sadayana ge uih. Teu raja teu rakyat teu kaya teu miskin teu anom teu sepuh balik rek nyanak naon ka ditu cupa-capa rumpa-rampa amal teu kabawa ngan untung cinta tetap menetap dina jiwa bapak jeung ibu anu akhirna ketetapan pitulung Allah dihaturkeun arah-arah asbab cinta ka Rasulullah insyaallah anu akhirna bapak ibu diangken ku mantena otomatis kenging pangangken Allah Subhanahu wa taala. So didinya bager. Kapan lamun ningalian dina hadis qudsi begitu urang tos di tempat anu tempat pertanggungjawaban urang di hadapan Allah di yaumul mahsyar sadayana diundang bermiliar-miliar jalmi didinya. Bari panon poe lain ukuran 1 juta kilo, lain ukuran 1 miliar kilo, tapi ukuran sakpal kinten-kinten antarana. Didinya manusia sadayana dipanggil ku Allah, sadayana dipanggil ku Allah. Bari sateuacan kaputusan Allah nangtoskeun sadayana terseok-seok tiasa 100 tahun, tiasa 1000 tahun, tiasa sababaraha puluh tahun. Margi naon kan hari kekal abadi janten tos teu kaetang deui laminan. Maka dina poe eta jalmi-jalmi hoyong kenging sapaat nguntuy ngalut ngabandal kumaha golonganan anu akhirna nyukcruk kadayan nyukcruk ka para rasulna. Pertama milari Abul Basar saha pemimpin pertama anu janten utusan mantena nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Dongkap ke Adam, dongkap ke Nabi Adam, ibu bapak hoyong keng pitulung anjeuna sadayana asruk-asrukan ya Abul Basar abdi lumeheus di hadibaan salira nyuhunkeun pangmunutkeun ampunan kangge abdi
katangtosan kangge abdi hoyong syafaat ngalangkungan salira. Saur Nabi Adam, kaula teu wani nyarita dina waktu anu ayeuna sabab kaula era kabinatina tos berbuat dosa di hadapan Allah. Pidawuh Allah wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minad dzalimin. Kaula ngalangkan. Satu kali dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju dunia. Memang ari hakikat nama paminingalian dina tafsir sawi ya memang tos kehendak Allah saking ngamulyakeun Allah ka Nabi Adam. Tapi secara dimensi anu sanesna jadi Nabi Adam adalah berbuat kesalahan. Pami dihakikatkeun teu aya teu lepat Nabi Adam memang Allah tos ngahaturkeun ini jailun fil ardi khalifah. Allah ngajantenkeun di muka bumi nyaeta Adam diciptakeun keur jadi khalifah wa wakil Allah. Tos kronologis duanana timang ku urang canak secara kronologis syariat rumaoskeun. Mantena satu kali dosa dikaluarkeun tina surga. Ari urang bertubi-tubi dosa, berapa banyak kita maksiat kepada Allah, betapa banyak kita durhaka kepada Allah, tapi Allah memberikan ampunan tatkala dia datang kembali kepada Allah memohon ampunan melalui Rasulullah. Aduh, luar biasa. Itulah sistem yang Allah bikin. Bahkan Allah menciptakan malaikat-malaikat Allah kangge saha eta? Kangge ampunan anjeunna dilibatkan ku Allah untuk umat Muhammad. Maka luar biasa. Seperti Allah, seperti nu dihadiahan ku al-mukarram namanya wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin. Nah, di antawisna nyaeta malaikat karubin pribados naros teu kanu tebih buktos faktana ngan waktu jarah wali songo naros ka ingkang raka al-mukarram kang karubin eta maksudna naon malaikat eta. Oh eta teh dina salah sawias tafsir nyaeta karubin malaikat-malaikat Allah anu ngarasakeun manehanana seakan-akan ragu kana Allah bade nyiptakeun Nabi Adam di muka bumi rasa lepat marantena rasa salah. Maka Allah marentah ka eta karubin malaikat karubin untuk memohon ampunan. Nu merentahna jal dat anu maha pengampun, dat anu maha ngatur. Ya Allah, kangge ibu, kangge bapak, kangge urang sadayana anu yakin doa malaikat anu diwalerna ku Allah. Mudah-mudahan janten ampunan urang sadayana. Amin. Janten Allah itu melibatkan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Itulah sistem yang Allah kasihkan kepada makhluknya yang tak terhingga. Keacan muqarrabin namanya dihadiahan ku al-mukarram. Luar biasa. Wa ilal malaikatil muqarrabin. Karena apa disambungkan? Karena ada nur di dalam ruh Bapak, karena ada nur di dalam jiwa Bapak. Anu ada penghayatan, ada ketauhidan, ada kemarifatan, ada kemusyahadahan yang ada di ruh Bapak. Itulah yang akan menembus berbagai alam yang Allah izinkan berdasarkan pidawuh Kangjeng Rasulullah ngalangkungan Ibnu Hibban, innalil Qur'ani dohron wa batnan. Sanyanyana dina Quran teh nu diaoskeun ku Bapak Ibu ti kawit Al-Fatihah dugi ka An-Nas aya dohirna aya batinna. Ku diaoskeunana dohirna ge tos manglimpah ruah teu aya papadana teu aya bandinganana luar biasa. Teras wa batnan batinna. Bahkan wali batnihi batnan. Dina batinan oge aya batin. Aya batin. Nah, didinya maka pakai kesempatan ku Bapak Ibu sadayana dina batin sok aya geuning ngaleketei jiwa urang leres. Sapertosna me Bapak Ibu sadayana ngupingkeun aosan qori'ah atanapi qori'ah dilantunkeun ku jalmi-jalmi anu leres tajwidna, leres makharijul hurufna, kalayan suarana merdu aya getaran kana jiwa. Nah, itu batnan hirup deui. Maka pakullu mahwa abdon. Pakullu mahwa setiap pemahaman anu lebih batin di jero maka anfa'u bahwa anfa'u. Maka eta pemahaman teh janten manfaat. Anfa'u bahkan lebih manfaat. Wa arbahu bahkan lebih beruntung. Itulah pemanfaatan. Maka penuh penghayatan. So, nyebat sholawat, ngaoskeun Al-Qur'an, sing hirup nepi kana ruhna, sing hirup nepi kana rasana.
Maka lamun ningali kitab Risalatul Aliyah atanapi Tadbirul Qulub, atanapi Jam'ul Usul fil Auliya, atanapi dina kitab naon Anwarul Qudusiyah, dina batin aya batin, maka di dinya sapertos di dieu kolbun di dieu lamun ningali dina kitab Risalatul Aliyah ieu namina naon? Kolbun nyaeta latifatul qalbi, ruhna jalan di dinya sok mayun ka hadirat Allah, dirinya at-tawajjuh ilallah fil qalbi, dalam nuansa ruhna jadi batnan wali batnih batnan teras sirupkeun ruhna karasa semakin lejat dina ruh bapa, semakin nerekab dina jiwa bapa, dina jiwa ibu, insyaallah anfa'u, lebih manfaat. Amin. Anfa'u dirinya ya manfaat yang bakal jaga di alam kalanggengan, ngalangkungan nyandar ka anjeuna hoyong dugi ka Allah, nyandar ka anjeuna hoyong ka surga Allah, pingring ka Muhammad Rasulullah. Nah, melalui cinta rasa dirinya hirupna kolbun bapa kolbun ibu, maka naiklah tembuslah kepada puadi asalna dina mahalul ma'rifat cicing eta sholawat ibu eta sholawat bapa tembus kana mahalul mahabbah, aya rasa cinta tempatna aya dina kolbun ibu, teras nerekab dina jiwa, teras semakin nerekab deui semakin dalam, naiklah ke wilayah mahalul musyahadah, nyaeta tempat nyaksi kasaha kanu kagungan, nyaksi ningali kanu kagungan, ningali ka utusan, nyaeta utusan anu termulia, terhebat, teristimewa, naik didinya teras. Itulah hebatnya manusia diciptakeun ku Allah, luar biasa, sehingga biasa ngajurung ruh bapa, ngajurung ruh ibu, ngajurung ruh sadayana kang edu meungeus dugi ka Rasulullah, tapi makna spiritual didinya hirupkeun dina manah bapa, dina manah ibu, dina mirqatul muhabbah kan aya mana ya Rabbi ballighna nuzuruh, ya Rabbi tagsana binuri, ya Rabbi hibbanak wa amanak, ya Rabbi waskina jinanak, ya Rabbi duh pangeran abdi ballighna nujuruh, baligna nujur dugikeun abdi sadayana, dugikeun jaroh abdi sadayana kasaha ka Rasulullah. Insyaallah ibu sholawat neme disarengan ku keikhlasan semakin dalam semakin menghayati, insyaallah yakin saya yakin dugi ka hujroh sarifah Madinah Al Munawwarah anu ngalangkungan li aruda salamahu mantena buat ngawaler salam bapak salam ibu kadituna beki dalam secara tauhidna, beki dalam secara ihsanna tasawufna, maka akan tersambung ruh bapa ruh ibu sampai ieu alam nasut ngaranna tuluy narekel ruh ibu ruh bapa cintaku mereb ka Rasulullah nyaeta rahmat anu dihaturkeun ka anjeunna anu nyaeta pusatna nyaeta huluwatanna sadayana oge da Nur Muhammadna laras aya nyambung sehingga nur yang ada di dalam ruh ibu yang ada di puadi mata hati ibu akhirnya tersambung bersama frekuensi yang ada di Muhammad sallallahu alaihi. Pertama ibu geus jarah ayeuna keneh kan tadi ibu bapak ngaos maulidan leres kila huwa nu teras kila huwa Adam kila huwa teras, itulah sambungkan secara barangna ruhna sambungkeun ruh bapa ruh ibuna sareng anjeunna, maka mantena tos ngantosan di alam malakutiyahna. Nah itulah eta pidawu karuhun urang saha Syekh Sultan Aulia dina salajos kitabna Sirrul Asrar. Nah akang karuhun di mana kapan saya ajib numugi teh cucuna Syekh Raden Paku Ainul
Yakin, Raden Paku Ainul Yakin, Syekh Junaid Ti Jumadil Kubro, teras diurut ka Syekh Abdul Aziz Abdul Jabbar, dugi ka Syekh Sultan Aulia, itu adalah eyangnya Raden Paku Ainul Yakin. Kalau berkata kita mengatakan eyangnya Raden Paku Ainul Yakin dengan tasakur bin nikmat, tahaddus bin nikmat, nyarioskeun ieu sekaligus kurang syukur ka Allah hakikatna dipasihan runayan aulia Allah, bahkan menjadi Sultanul Aulia. Jadi Syekh Abdul Qadir teh eyangna Syekh Haji Abdul Mubi, mangga hoyong uninga sadayana ti pangaresapun lancet we tata sok urut dugi ka luhur nyambung luga kedah uninga eta teh ulah sehingga urang hayo dijadikeun budak, ulah dijadikeun budak, dijadian coaan batur urang tapi teu tatkala uninga, tapi teu kengnya ari ngangkeun bari jeung sombong mah atos eta mah kangge syukur urang. Yen ibu teh adalah nuriyahnya beliau, ren ibu teh adalah duriyahnya, nuriyah wa duriyah, mudah-mudahan maduanana komplit, amin. Maka syukurin kurang didinya luar biasa. Maka imam sekaligus ngarasakeun rasa syukur. Maka abin mah nyebatkeun jenengan Syekh Sultan Aulia da memang duriyah kurang. Maka so hadiahan ku bapak ku ibu sadayana. Raden Paku Ainul Yakin itu wali songo abdi pasihan aya masihan kitab tentang Syekh Sultan Aulia, tentang Syekh Raden Paku Ainul Yakin bahwa beliau sudah diisbat termasuk ulama mutaakhirin anu kajamanan ku ibu sadayana ngangken di pasihan kitab ti salah sawios tokoh ti Giri Kedaton di pasihan nyaeta anggitan Maimun Juber, kitabna bilih bade meser mangga sapina kalla saya lamun eta kitab namina bahwa mantena Maimun Juber parantos ngaisbat bahwa wali songo itu semuanya adalah sahihun mutawatirun, teras dugi ka Rasulullah. Di kamari makot siga bingung rek ngarunayekeun eta sok sieun anu timuru kitu timur padahal aya kedah mangga kangge ibu-ibu ustadah, kangge para kiai khususna duriyah kangge saya jagung hinu aya di pamijahan peser mah kitabna sapina kalla saya lamun. Nah, bilih pada ningali mangga kalesan aya di pasihan ti jalmi-jalmi seorang duriyah wali songo. Alhamdulillah ieu mangadugikeun teh naon membagi rasa bahagia nikmat. Parantos kalayan parantos berhasil bahwa tes DNA-nya pun juga cucu-cucu beliau Syekh Raden Paku Ainul Yakin sami J1. Alhamdulillah. Naon J1? Ya itulah genetik nu aya di Rasulullah sallallahu alaihi tapi kade ulah lali ta eta nu dohronna nu batnana mah ruh ribu hirupkeun sadayana. Sholawatna sing nyambung teras mudah-mudahan ka anjeunna kangge bekel ibu bapak sadayana. Pertama, dina bawah susu sebelah kiri ada istilah wilayah keadaman, dimensi manusia yang bersifat spiritual, yang bersifat ruhani. Di sini namanya latifatul qalbi, Nabi Adam. Anu dipilarian ku bapak ibu engke, mudah-mudahan tos sareng ayeuna di dunia keneh, amin. Geus sareng di dunia moal asruk-asrukan insyaallah, amin. Mangga ngiringan ka dawuh Imam Nawawi, malam yajra fi hadhi lam yahsud bil akhirati. Saha jalma nu teu pepelakan di dunia ieu teu ngagabungkeun frekuensina di waktu di dunia ieu nyare kumaha bareng di dunia da ge bareng cikasarna. Maka insyaallah ngalangkungan di Madrasah Saparwadi, di Al-Falah, di Al-Karomah, di As-Salafiyah mangga. Itulah menggabungkan ruh terus dirinya cintai Rasulullah, cintai Nabi Allah sadayana, hirupkeun dina ruh qalbun ibu di dunia, hirup bersama di akhirat. Amin. Da kudu aya yakin kan? Kudu aya yakin dina jiwa urang sing karasa sing nepi ka ainul yakin nyata nempokna bahwa mau naik karena hakul yakin nyata benerna on the spot, nyata di tempat, insya Allah bersama beliau di dunia, bersama beliau di akhirat. Nah, amin. Itu satu. Maka didinya tepang teras nerekel sholawat bapak, sholawat ibu, teras nerekel naos Quran bapak, naos ibu, sehingga batinna jeung dohirna hirup dugi kana posisi sebelah kanan didinya di manusia aya wilayah ka Nuhan, ka Ibrahiman, eta anu bakal dipilari deui insyaallah. Ya Allah,
adamkan hamba, amin. Latifatul qalbi, ya Allah nuhkan hamba, amin. Ya Allah Ibrahimkan hamba, amin. Naik ka Isa kalimullah, ka Musa kalimullah, ya Allah Musakan hamba, amin. Nerekab deui sampai ke Isa ruhullah. Itulah maka Nabi Isa pun menjawabnya, tidak sanggup untuk memohonkan pada Allah memberi syafaat. Tapi Nabi Isa nyalira nuduhkeun miwarang dongkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah ditepangan ku sadayana umat jalmi anu peryogi syafaat dina waktu sarita, maka ternyata Rasulullah nuju sujud. Maka timalan Allah, dihatib Allah ka Rasulullah, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat mastaka anjeun. Sur bahasa urang dari Allah mah teu langkung, bahasana fi khalika makhluk mamangka an bilih lepat hapunten. Irfa ra'sak, angkat mastaka anjeun Muhammad. Teras Nabi Muhammad tos kitu Kangjeng Nabi Muhammad nyuhunkeun syafaat ka Allah supados ieu kaum kenging syafaat. Maka nutos keluh kesah dina waktu sarita bakat tingku putus asa nuju milarian tos ribuan tahun. Ya Allah tentukeun api bade ka neraka ayeuna tanah pirah mangga tos teu kiat panginten ceuk bahasa ka manusia rek kumaha kuatna ka neraka kareku di bere asruk-asrukan we eta geus sakitu dahsyatna. Ya Allah mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat mantena, amin. Syafaat untuk maka akhirna bidawu Allah irfa ra'saka kalayan ispa lahu, sok syafaatan ku anjeun Muhammad sakabeh umat anu menyatakan permohonan ka anjeun. Kenging syafaatnya katangtuan ti Allah, yang akan masuk surga dipercepat masuk ke surga, yang ke neraka cepat masuk neraka. Ya Allah mudah-mudahan syafaat anu teu aya hahalang harungan kami urang sadayana, pepelakan bapak, pepelakan ibu-ibu sadayana di dieu sing abadi ku Allah dugi ka yaumul jaza, amin. Ngandelkeun eta urang sadayana. Maka sur Ibnu Athaillah pawasolaka ilai, maka dugi bapak ibu ngalangkungan wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan urang sareng Allah, ngalangkungan syafaat mantena bima minhu kumangrupi padol Allah, karunia Allah, lain kehebatan urang, lain kekuatan kekayaan urang, lain kepopuleran urang, tapi nu ngadugikeun urang ka Allah sadayana mangrupi padol Gusti Allah. Pawasolaka maka dugi bapak ibu sadayana insyaallah didinya panginten bageur sadayana. Maka insyaallah eta we modal urang roja ka mantena bari urang teras mudawamah cinta ka anjeunna nya. Bilih aya pemahaman-pemahaman anu kira-kira ngabidahkeun itu geus tong dikuping atos we teraskeun amalan urang cinta. Da cinta ibu cinta bapak-bapak sadayana itu mangrupi karunia Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajmaun. Jadi ucapkeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun ibu-ibu umat Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ibu ka dieu nage ku rahmat Allah, ku padol Allah, nepi ka surga nage ibu teh ku padol Allah, ku rahmat Allah. Kumargi tos aya dina jiwa keimanan ibu, tos aya dina jiwa kecintaan ibu-ibu sadayana kalayan pabidzalika ku padol sareng rahmat Allah huwa khairu mimma yajmaun, langkung sae daripada naon-naon nu dikumpulkeun ku urang sadayana. Maka sehingga sholawat bapa, sholawat ibu, ngaos Quran bapa, ngaos Quran ibu, taubat bapa, taubat ibu, tolabul ilmi bapa, tolabul ilmi ibu, sadayana eta mangrupi hadiah karunia padol Allah subhanahu wa ta'ala kanyaah kadeudeuk mantena. Maka kumargi kitu semakin nikmat jiwa urang, semakin nikmat cinta urang, karasa gregetna
karasa ngeleketena sabab aya rasa nganteng dina jiwana nauhidkeun Allah, pangaturan Allah widi ka ibu widi ka bapa, angkatna perjalanan mapahna bade naik motorna bade naik mobilna ieu sadayana wilayah mangrupi karunia Gusti Allah. Maka saya Sultan Aulia dina kitab Sirul Asrarna nafsiran fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Lidambika ayana naon liwujudika lidan biwujudika. Maka so bageul tatkala urang bade mayun ka hadirat Allah, mayun karena perintah Allah, cinta na ka Rasulullah, maka didinya rekabkeun jiwa urang tong diange nu urang sadayana mangrupi karunia Allah. Jadi sabab hahalang sabab wujuduka dan bun lamun rek mamerkeun diri di hadapan Allah nu maparin, di hadapan Allah nu nangtoskeun urang rek ngagunakeun power nu urang, maka lembur luluh lantak tidak akan sampai. Sedangkan penerbangan ruh urang, jiwa urang, pengabdian urang jauh tak terhingga. Padahal sebenarnya dekat tanpa batas. Dekat tanpa batas di mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan dina diri aranjeun. Boga rasalin, boga qalbun, boga hate, boga sir. Akhirna tembus kana sir didinya wa fi sirri ana didinya. Lamun sholawat ibu geus nepi kana sir, sholawat bapa tos dugi kana sir, didinya mah ana saur Allah kaulah. Jadi rasa urang katauhidan urang insyaallah moal dipasihan ngabalieur ti Gusti Allah. Tetap sautak saeutik didinya we nganteng mudawamah. Pama da matir ruhu tatkala langgeng ruhna didinya langgeng ruhna kumereb ka Rasulullah, kumereb ka Allah azza wa jalla dina ruhna. Maka didinya eta jalma tos naon lebetna dina wilayah bihari tauhid, wilayah dina lautan katauhidan, dina lautan katauhidan teu pernah ngabalieur ti Allah. Sakumaha Rasulullah waktu di Sidratul Muntaha, maka dzabal fuadu maroa apatu marunahu wala ma yara laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha id yaghsa sidrata ma yaghsa ma zaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tembus bageul anak didinya hate bapa hate ibu teu ngabalir ti Gusti Allah. Lain Allah cong cologo di dieu, lain Allah sapertos abi sapertos ibu diuk di dinya, maknana makna ruh nyaeta aya dohron jeung batnan teh aya janten lamun aya bahasa siga nu rek nganasbihkeun Allah mah eta mah bahasa majazi, maknana lain nu eta insyaallah. Maknana mah atos Allah mah tetap maha suci, tetap Allah maha agung maha. Jadi bapak ibu insyaallah tembus bersama keadaman, tembuslah bersama keenuhan, tembuslah bersama keibrahiman. Mangga sholawat sakali deui. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Latifatul qalbi, ya Allah hamba adamkeun. Amin. Mudah-mudahan digabungkeun katauhidan mantenah sareng katauhidan bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah hamba nuhkeun. Amin. Ya Allah
Allah hamba Ibrahim ke amin, yang tidak pernah memusyrikkan Allah, yang tidak pernah ngabalir ke Allah. Mudah-mudahan walaupun tebih tina kautamian abdi-abdi sadaya, tapi ku mangrupi paddol sareng rahmat Allah mana wagelanna moal tiasa anu ngahalangan. Lamun Allah ngahaturkeun mah mangga wae. Tah didinya urang jumerit ngadamel wasilah ka para anbiya wal mursalin. Ayeuna ti ayeuna kene urang kadinya keur ngaos sholawat, keur ngaos Quran, keur ngaos berbagai nadom ataupun apa, hirup ke kalbu bapak kalbu ibu didinya. Lalu sampai ke Musa, yaitu yang wa kallamallahu Musa taklima. Ayeuna kapan kalam Allah mah teu sowaraan, teu aksaraan. Kapan dina kolbun ibu ge bisa nu teu soraan, teu aksaraan. So kadinya hate jumerit sumujud menghadap mengharap muka anjeunna nyalira. Nah keikhlasan ibu, nah ketauhidan ibu dihirupkeun, aktifkeun ruhna, aktifkeun qalbuna. Itulah kaya-kaya wala sautin wala harfin. Itulah bahwa kami umat Muhammad saur Allah dina Al-Qur'an, saur hadis qudsi dina salah satu hadis qudsi teu aya wagelan. Tatkala ada kemauan untuk umat Muhammad, Allah bukakan. Yang kalau untuk yang lain-lain sebelum Muhammad, tatkala orang ingin menjangkau, ingin taroki, menuju ruhnya, menuju Allah, sampai liko bersama Allah, itu bisa beribu-ribu tahun. Tapi untuk Muhammad dan umatnya silahkan, Allah buka. Nu penting aya kahoyong. Lamun aya kahoyong kapan suruh bahasa secara moto bahasa orang Indonesia mah ada kemauan mesti ada jalan. Sok hirupkeun didinya, hirup aya insyaallah. Di mana dasarna Kang? Kapan pidawuh Allah dina surah Al-Baqarah ayat 143. Nyaeta Allah nyaturkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasattan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nya kitu kami ngajadikeun aranjeun umat Muhammad umat naon wasaton ningalian dina Ibnu Katsir wasaton istimewa penengah. Wah seueur berbagai tafsir tingali sadayana itu adalah memperlihatkan wasaton dirinya adalah suatu pembeda kepada dengan yang lain-lain, nyaeta umat pilihan, umat istimewa, umat terunggul. Alhamdulillah nabi nage khairul anbiya wal mursalin, umat nage khairu ummatin. Alhamdulillah jadi berhak bersama bergabung, tinggal aya kahoyong nyarengan insyaallah sareng dirinya sadaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Nerekab seluruh ruh jismani, semua diliputi dengan cahaya makrifat, cahaya ketauhidan, cahaya kemusyahadahan. Nerekab seluruh latoib, seluruh latifah, semuanya tersinari dengan kekuatan dzikrullahi akbar. Tatkala sudah diterangi semua yang ada di Nuh, yang ada di Musa, yang ada di Adam, yang ada di Isa, semuanya adalah min nuri habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu. Jadi ti nur Kangjeng Nabi. Jadi nyambung karena asal. Maka tatkala bapak ibu, tatkala ibu-ibu teras menghayati, penuh penghayatan, nuju sholawat, nuju maos Quran, nuju di pasar sekaligus, di mana saja ibu berada, maka sedang kembali arruju ila watonil asli. Watonil asli punten sanes nyebat kampung ka Allah. Da Allah mah teu butuh ku kampung, teu butuh ku kota, teu butuh ku nu ngayakeun, teu butuh ku sagala perkara. La ilaha illallah. Urang nu butuh mah Pak Annal Abdul Muftaqir sukses sultan. Ari Allah mah teu butuh kuliah. Itulah kan sok dihauskeun ku ibu teh eta sadayana dina akidah anu sunnah wal jamaah tauhidna anu sifat 20 insyaallah. Mudah-mudahan jadi sadayana ge tina nur anjeunna
tatkala uih kaditu berarti nyambung ruh bapak ruh ibu parantos janji kapungkur, maka di dunia ieu waktu pepelakan, waktu kasab, waktu berjuang ternyata ruh ibu nyambung. Yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah ruh ibu, terangkatlah ruh bapak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ari tos uih ka Allah naon nu dihariwangkeun, cik jalmi anu tos dugi kana iman hak naon dihariwangkeun sabab milik Allah sagala-galana. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun sadayana sing dugi ka dieu hamba ahli dzikrullah, hamba ahli dzikrur rasul, insyaallah di mahsyar nage baru bungahan teu aya kasulitan. Amin. Karena naon ridho napa pangeran. Mudah-mudahan hamba ahli dzikrur rahman di mahsyar baru bungahan, aman taya kasulitan karena ridho na pangeran. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka abi bapak ibu sadayana. Amin. Mangga orang adu awe sasarengan sadayana kumargi pribados ieu pidoana ti Al Mukarram sepuh urang sadayana abdi nyuhun widi nyuhunkeun jimat doa ti sadayana. Abdi bade teras ka Sukabumi, di Sukabumi abdi bade ka Cilegon pidoana mudah-mudahan dorongan bapak ibu sadayana insyaallah janten kaberkahan kasalamatan kangge perjalanan pribados, mudah-mudahan berkah salamet menuju Allah sadayana. Amin. Eta didinya mangga bil barkah ieu maulidan, bil barkah ieu acara urang sami-sami ngaoskeun nu aya dina mirqatul mahabbah. Sallu ala nabi. Mangga urang sareng ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kull muslim, ya Rabbi waghfir kull mudhin, ya Rabbi la taqrajana, ya Rabbi ya sami'udana, ya Rabbi ballighna nuzur, ya Rabbi taghsana binuri, ya Rabbi hidana wa amana, ya Rabbi waskina jilanak, ya Rabbi ajirna min azabik, ya Rabbi warzuqna sada, ya Rabbi hibna bisa'ada, ya Rabbi waslih kulla muslim, ya Rabbi waqfi kulla mudi, ya Rabbi nahdim bil musaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pidoati ibu sadayana, ibu mudah-mudahan teras jang jalembar lah jemar rezekina jermar ilmuna jemar ibadahna. Abdi pidoati ibu sadayana mudah-mudahan kacana kaikhlasan doa ibu bapak sadayana sehingga barokah salamet di perjalanan, barokah salamet nuju ala kadarna tausiah, barokah salamet uih deui ka tempatan abdi sadayana sehingga abdi sareng ibu disarengkeun di tempatan mulia ieu. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadayana disarengkeun di surga mantenna kumangrup ridho rahmat mantenna kalayan wasilah di sarangan wal mukarram wal mutaram di sarangan ku para alim ulama, para masyayikh, para muallim, para murabbi. Mudah-mudahan urang di dunia sasarangan, di akhirat nage sasarangan ridho rahmat Allah. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun kasadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi